Jelema mukmin nu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir mah moal aya unjukan ka Kangjeng Nabi tepikeun ka manehanana bebeja moal milu perang. Bahkan jelema nu iman ka Kangjeng ka Gusti iman ka yaumil akhir mah mempersiapkan diri jeung hartana untuk berjuang ngaluhurkeun agama Allah. Jelema anu bebeja ka Kangjeng Nabi anu moal milu perang eta mangan sakadar alasan hungkul, padahal mah di jero hatena mah memang manehanana teh horeng ngamusuhan ka agama Allah. Dicatet dina Al-Qur'an, innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Anu unjukan ka Kangjeng Nabi tuan abdi sadaya teh moal ngiring perang lantaran loba karieuh tuan, hiji anu dua anu tilu anu tah eta nu memejak bebejak itu teh alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir, teu iman ka Allah, teu iman ka yaumil akhir, bahkan wartabat qulubuhum mang hatena dina kebenaran agama, fahum fi raibihim yataraddadun, bingung tah jelema munafik nu kos kitu tah mah kos ngabangun masjid. Ari ngomong mah disapeker buhara, dolor, hayo nyumbang, iraha deui urang, iraha deui hayu, mumpung hirup. Urang geus paeh mah moal bisa ku kumpulan jeung moal bisa nyumbang. Ieu teh hakikatna mah lain nyumbang teuing keur nitipkeun ka Gusti Allah jang di akhirat. Wayahna we cenah boga 10 juta 1 juta mah selapkeun horenganan, ngomong doang nyana mah henteu. Bahkan duit masjid leungit jeung kotak-kotak ulah sok nyileuk ka dia tuh biasa bae sih, sok aju nyarileuk bangun tuh ya munafik mendek muludan ge aya dek muludan ayo geus ngagungkeun ka Kangjeng Nabi giliran nyana meleng we eueuh eta di Lampung di urang mah henteu teu parah eda ulah jadi jelema munafik naudzubillah min tembongkeun iman urang, yakin urang ka Allah, tembongkeun ulah siga nu mangmang. Jadi nu bebeja ka Kangjeng Nabi moal milu perang Tabuk saat eta jelema-jelema nu munafik dengan berbagai alasan-alasan anu teu mendasar munafik. Teu boga keyakinan. Urang lamun nyaritakeun keyakinan urang ge sebenarnya mah atuh kieu bae urang iman, urang ge yakin dengan sakadar ditikor bae keluar. Lamun anu yakin mah mun nu yakin jelema teh sungguh-sungguh ibadahna. Lamun urang boga keyakinan bahwa urang teh bakal balik ke akhirat, dunia ieu dunia kabeh bakal nyiksa, halaluha hisabun wa haram wa iqabun, atuh pasti diselap-selapkeun masjid mana, pesantren mana, majelis mana, eta boga keyakinan ngaranna. Ieu mah pandit majelis diinjem. Mending dibayar henteu. Lain aduh. Kanyahoan bae ku batu. Tah, ieu munafik mah kos kitu. Lamun nya ge boga keyakinan tarolah tama urusanna urusan ngaluarkeun. Ieu mah urusan diri urang bae ka Allah. Urang boga keyakinan bahwa ieu Quran teh mukjizat. Anu lamun dibaca ku urang jadi ganjaran. Pasti bae urang hayang bae maca Quran.
Tapi pan urang lobaan mana maca Quran jeung neulean HP. Lobaan mana ngaku sia? Hayu. Nggak bohong burut sia. Yakin mana datang yakin. Ya Allah ya Rabb. Lamun nya ge cinta ka Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi gabogaan syafaatul uzma. Tembongkeun cinta urang ka Kangjeng Nabi. Ai kitu babarang bere meureun kudu leupas ti leungeun urang atuh maca-maca sholawat. Tanyakeun ka diri urang sabaraha awak sia sapoe maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Ayo. Sabaraha ayo tanyakeun ka awak urang. Dititah maca sholawat 11 bage bari lempang ulah henteu teuing bae cakna henteu diuk di masjid teh kitu tak teu diuk di masjid. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina eta maca sholawat mah 2 ge geus cilak-cileuk bae 2 jam nonton TV mah 2 jam 3 jam masyaallah istiqomah heran aing heran. Nah, iya cerita keyakinan berarti itu bukan keyakinan eta kos kitu. Urang menyaritakeun keyakinan kan berarti kan aya perilaku yakin. Ulah ngomong doang perilaku yakin datang ka mana nya nya ge yakin Allah bakal nyiksa kalakuanana maksiat henteu berarti kan perilakuna maksiat teu yakin. Jeh lamun teu ngazakat bakal dibere sujaul akro engke Kangjeng Nabi di jero kuburanana. Aju kuari ngazakat perilaku teu ngazakat berarti kan teu boga keyakinan. Namun jelema ngridit berarti kan 2 akad hiji barang 2 akad bakal na engke bakal dikucuran timah ku Gusti Allah. Ye bakal dibodem ke di jero kuburanana. Tapi masih ngridit kene bae berarti kan teu boga keyakinan. Ye tuh ngajoak kabehan jadi motor kreditan kabeh bego. Allah ya Rabbi da kumaha hayu imah kredit mobil kredit motor kredit deres eta mah gincu kredit gincu Masya Allah gincu na geus beak can beres kreditanana roti kredit roti da geus ka mana geus jadi para lele jumbo can anggeus kreditanana ih da kuai Yahudi bisa aja saja ya Allah ya Rabbi kiri orang mah moal kebal bakal asup ka lawang maut al mautu babun masa dek mamawa eta urang ka jero kubur sok pikiran bersihan dari urang ulah kababawa ku usum ulah kababawa ku keceuyah ngetren ceuyah usum ulah urang make aturan Al-Qur'anul Karim saha nu bisa teger model kos kitu cahayaan ke hatena. Nah, ya yakin. Kan orang lamun boga keyakinan mah udang, penting. Suara jam 1 alhamdulillahirabbil alamin. Gegeraan langsung cai teret son di surat tahajud. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Eta nyana boga keyakinan. Beres ka. Reuk HSD urang. Maksudna hudang subuh jam 7. Sakau majikan anak ai keur penting kadege kukula Allahu akbar tahajud aju ai subuh jam 7 lalu omong sia usia diasupkeun ka grup deui aing bahaya tarolol kuari segala grup segala naon bararego Masya Allah teh ieu kumaha ayo boga keyakinan ya yakin kan yakin atau yakin urang kadaanan cara yakin Abu Yazid al-Bistami mah emang kumaha keyakinan Abu Yazid al-Bistami mah geus moal katuturkeun ku urang Tuan Syekh Abdul Qadir keyakinanna kumaha ku yakin-yakinna kan bisa da Lauhil Mahfuz kan Abu Yazid al-Bistami lempang begitu lempang aya anjing di hari minggir ka sisi tinggal murid nambe guru urang anjing makan mugolazo kok make minggir sagala
arti kecuali domba himar ada deres ya makan anjing mah kudu ditimpa ya minggir biasa. Masya Allah kan ditanya mama teu harti abdi mah aya naon ai mama tadi pasan singan jeung anjing kok mama minggir bangun ngahormat biasa ke anjing gitu kunaon bisa bela anjing ya Allah anjing teh nanya ke aing mama bade ka mana mama diciptakeun jadi manusia jadi wali abdi diciptakeun jadi anjing nu dihukuman mogolazo tapi abdi teu eureun-eureun tetep mencintai ka mama ya Allah anjing bae mencintai ka wali anjing nu mantak moal daekeun ngegel anjing coba pendi jauh-jauh geus saya di rumah sakit udah digegel anjing atuh tanya kurang anjing hei anjing sia kunaon ngegelnya na bongana geus macam-macam alasanana anjing geus kamu Yazid teu daekeun abdi cinta ka Tuhan sugan bae cenah di akhirat kula disalametkeun anjing kakarak muridna Masya Allah karing jeung anjing bae ngobrol patanya jeung anjing wali mah patanya ngobrol urang jeung jelema manyun bae deres lain kiai mah kiai diondang ngariung aya sadinya aya kiai anu moal ieu mah salila aya kiai eta teu hayang aing mah eta kiai buang kawalah eta kos kitu teh eleku anjing mah nanya anjing kiai teh daek nanya aya kitu mah pedagang teu nanya atuh biasa tah mah kiai mah bong aing mah diondang nyalateun endek nanya aya sadituna aya kiai anu moal aing mah kajen hukuman pokona mah aing mah gurat batu budak pohara eta lah ieu keur cerita keyakinan anjing ngobrol ya Allah ya Rabb jauh ka urang lamun inget kadinya ngerenungkeun batur keyakinanana datang kadinya ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Masya Allah kan atuh eta keur carita anjing eta nu sok didongengkeun teh Mama Khalil Bangkalan nu kumaha aya urang Arab kadinya ngamakmum Mama Khalil na kurang paseh waladhdallin wah cek urang Arab teu akur geus balik eta sering ieu mah keur carita bae datang ka jalan aya mau wah kaget wadiana tuh ya Allah ya Rabbi kaget Masya Allah kaget lompat babarag-bagan ka mama aya mau mana mauna itu teangkeun bacaan bae waladhdallin mau indit mau Masya Allah eta wali eta nu kos kitu babacaan aduh salah nu nyara tadi mang-mang teh ya orenganan dibaca ku wali mah lain deui tok bismillah haji pendi nu sakitu maherna bismillahirrahmanirrahim tiupkan tak kanu nyeri beuteung fuh paeh bisa ulah sabarangan sebab naon atuh jangan ngamumule zahir doang makhraj sora dan lain sebagainya qalbuna di dieu baheula aya awewe bismillahirrahmanirrahim cek abah teh mata urang di eta ulah belawetan masyaallah jelema salah nu muriang bismillahirrahmanirrahim salah lagi coba bismillah haji pendi nu tadi dikorikeun teh bismillahirrahmanirrahim tiupkeun ku ari kacai ayo manjur teu ceuli ya Allah kunaon eta bibir doang teu bukan ke kolbu lain deui Masya Allah beda ngaji Quran memakai kolbu
Haji fikih make kolbu dan lain-lain sebagainya. Beda. Nyanyi bae nyanyi lamun make naon karena make kolbu ceurik urang. Ceurik urang. Urang nyanyi bae nyanyi tapi urang make hate kebenaran urangna keur dipegatkeun ku kabogoh urang. Jadi urang keur frustasi aya nyanyianana. Moal aing mau nyanyi naon. Masya Allah kan. Nah, itulah ayah nyanyian. Kamari Haji Pendi nyanyi guys. Digetak pukul siap kolot-kolot. Tuh dinyanyikan ceriknya, cerik. Dulu kau berlutut di kakiku. Ya Allah ya Rabbi, cerik. Kenapa neta? Hate. Maca Quran orang mentak mata tadabbur. Mata tadabbur ndek ku mata tadabbur aja teu ngarti. Mentak kudu ngarti pasantrenkeun urang teu ngarti. Abah teu ngarti kabacaan Al-Qur'an bisa macana we hungkul. Anak mah ulah cara abah. Masantren ceng dibiayaan ku abah. Ayo. Kadeng abah masantren ke non gitu. Nah anak kadeng ku bapana hasil masantren maca Quran bari ngalengis ya Allah. Ieu dimaksud ku abah teh. Abah teh masantrenkeun teh hayang kadenge aceng maca Quran haju ditadabur be Masya Allah ceng abah bangga kan geunah mata dabur kadengikeun maca Quranage tuh tilok make aheuk-aheukan kitu. Oh ieu maca Quran be na di Indonesia ai mimna di Singapura panjang-panjang teuing geus bismillah. Tuh kan ya Allah ya Rabb kolot bahagia bagja kolot hebat ulah cara abah baru masa dan bisa bisa nabe aceng mumpung kuari ora keneh dibiayaan ku abah ayo geura masantren kan itu ayo deui nu saurang ayo masantren ulah cara abah geus saantrenna bareng mau ka uya. Haji abah lagi tuh bisa ngomong ku kumaha. Ayo geus atuh seragam burung sia jeung aing. Nah ya. Orenganan jelema munafik anu minta izin ka Kangjeng Nabi moal milu perang teh. Jelema nu teu iman ka Allah teu iman ka yaumil akhir tur hatena pinuh ku kamangmangan. Anu walau aradulumul manehanana ngarepkeun al-khuruja berangkat maka babarengan jeung anjeun Muhammad andai kata anjeunna ngarepkeun kaluar ti negeri berangkat perang atuh niscaya la a'adu anjeunna mempersiapkeun persiapan perang alat perangna baheula mah panah baheula mah pedang bodem di urang baheula dibaheula ya golok ya pedang bambu runcing baheula ayeuna kan zaman mutakhir geus teu berguna kos kitu teh ya digunakeun sebagian kecil karena itu mah perang make remote kapal lagi tidak berawak kendalikeun di jauh cegur jeung kapal-kapalna zaman canggih ayeuna Masya Allah tepikeun ka kos kitu Allah nyiptakeun makhluk mere otak seperti eta geus hese jaritakeun adat di zaman ayeuna dikendalikeun ti jauh pake remote wae Masya Allah karim peperangan ujung-ujung nama tetep baik jelema tentara kan baheula mah perang teh baheula mah kan tentara perang aya medan ayeuna kan teu urang ningali di Irak masyarakat nu korban ningali di Suriah masyarakat nu korban Yaman masyarakat nu korban perang mah ya kos kitu lah aya geus waktuna mah teh kumaha deui jata mah putusan Allah diembung-embung ya pasti terjadi baik kajen ku kumaha ge nu penting niat
hiji bae ngagungkeun Allah agama Allah paeh syahid ya urang ira ge bakal paeh teh urang yang boga keyakinan ka dinya teh hese tetep mundur bae urang mundur walau aradul khuruj la'adu lahu uddah lamun manehanana memang ngarepkeun berangkat perang jeung anjeun Muhammad atuh niscaya maranehanana teh mempersiapkeun alat-alat perang jeung perbekalan tapi walakin karihallahum bi'asahum tetapi Gusti Allah nyieun Allah tengah maksud karena keberangkatan jelema-jelema tersebut alam yuridu khurujahu atuh Allah pangeran fasabbatahum dingedulkeun diembungkeun ku Allah dilemahkeun diluluskeun himmahna males hayang be berangkat ka medan laga badak nang Allah tah singa teh urang kuari ngagungkeun agama Allah teh melalui majelis taklim aju kuari dibere embung urang berangkat ngaji singa teh nang Allah nu mantak ku Allah diembungkeun deuk dicilakakeun berarti tinggal sakitu bae mentek kula pernah nanya ke almarhum Abah doa ya panjang tah nanya teh kesimpulanna mah jelema lamun deuk dibere panjang umur sok daek cak Abah teh maca Allahumma tawil umurana sahih ajsadana dan selanjutnya lamun aya jelema deuk dibere makrifat ka Allah dibere daek tah ngadoa Allah maftah futuhal arifin Allah maftah futuhal arifin lamun jelema ndek dibere teger keyakinanana dibere daek tah memeh subuh maca ya hayyu ya qayyum ya bari'as samawati pan urang nyaho nyahoman maca mah tilok pan geus sering tah dibere nyaho disurahkeun atuh tilok maca kok masih eta maca subuhna ge jam 7 na kumaha macana manya subuh jam 7 maca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya bari'as cak incuna Pak emang udah salat belum baca ini dulu cak incuna wah ini bapak kolot ini mah orang kurang normal Pak baca ya hayyu ya qayyum tadi atuh jam 3:30 jam 4:30 ya mah lain salat subuh jam 7 baca ya hayyu ya qayyum 40 atuh bisa jam 9 dibere daek pokos jelema endek dibere kawin bae ku Allah dibere daek teh maca inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin dibere daek bae maca eta teh dibere daek bae kadeuleun sinar atuh pake kuku udang euy tenang ngaji tenang barang geus siapkeun bae geus dikondisikeun insyaallah boh atuh babaturan ti baheula mah nya teu ngondisikeun atuh geus aya nu daftar ka imam umur 75 tahun oh kalau ngadu tonggong mereka jangan kukumah ge ya Allah ya tuh aing geus kos kieu mah pan serba salah dikawinkeun jeung nu ngora embungeun nu ngorana dikawinkeun anu setengah baya pagon nya cek nya tararanggung kawinkeun jeung anu kolot janana embung ieu kudu terjadi nama nu ini ceknya nate lah asal aya nu ngurusan bae ngaji atuh ulah kan ini teh lah asal aya nu mang nyangukeun bae ceknya nate horenganan kaharti nu mantap kos kitu ge mantep kan ngora henteu lah ceknya nu kolot bae horeng dedem segala naon horenganan kaharti paingan geus teu bisa make obat tah mah kos kitu ya Allah ya Rabb lamun manehanana siap perang bareng jeung anjeun Muhammad niscaya mempersiapkeun alat perang
perbekalan tetapi memang ku Gusti Allah tidak dikehendaki sehingga ku Gusti Allah diberi mumbul gedul males hayang perang teh tuh urang ngaji kos kitu sarua dibere teh hayang we ngaji teh gorenganan berarti aya sesuatu di kalbu urang introspeksi geura sih hade masyaallah ieu mah lain muridna nu ngaji teh guruna dibere males heran ai murid nama aya lain 10 20 murid teu daek guru teu daek ngajar lambat jasa kunaon ieu si guru jadi kos kieu ieu masyaallah kadang-kadang geus nungguan murid diprekeun ku nyana gorenganan ngadahar duit Golkar masyaallah teu karasa tah ku kiai teh teu karasa diberi eueuh himah ngaji teh dengan alasan anulah orenganan duit Golkar, duit PDI, duit macem-macem diasupkeun ka jero atuh teh mah ore koros ngaranna. Ore koros kan ngaringkuk bae nama, ngaringkuk bae tah. Mantap kiai aja udah lemah himahna. Tuh, teu karasa tah ku kiai teh. Di lemah teh aya naon di diri. Duit Golkar, duit PDI, iya hadena cenah kula mah teh aya duit PKB, WD atuh sama ge, ya pada bae, cenah mamang konon, aduh cenah ieu mah teh aya ti Nasdem, parah Nasdem, kok mah ti Perindo mah, geus tah mah, masya Allah karim, masya Allah karim. Kekhawatiran teh kiai heran ulah waka seputar politik da ulah waka seputar dirina bae namun kurang dicaritakan seputar politik da kan urang aya kekhawatiran politik bahkan aduh ngeri lah urang mun nyaritakeun politik we ieu dibunuh bisa asupkeun nu ieu deuk kumaha politik bahkan jahat urang lamun seputar nu ayeuna bae aya kekhawatiran emang ente teh jauh geus dibaraca duh Gusti Allah na aya kekhawatiran politik ngaranna kos main catur taktik kumaha lamun dipersiapkeun Kristen kumaha mun dipersiap dan lain-lain sebagainya politik eta seperti kos kitu jauh geus da ulah wakalanan jang dirina bae mun didahar duit eta efekna bakal kumaha diri aing tah kos kitu masyaallah kamari Haji Pendi Isya henteu subuh henteu ja berangkat ngariungan kan memang Isya pajar geus Isya kujana tuh kan bohong kan ngaku nya gue ngaku nya lagi Isya henteu subuh kaberangan naon eta berkatna emang teu halal cak anu mere di ditu lain teu halal nu batur dicokot punya nu kos kitu jadi paling berkat masya Allah efekna teu Isya teu subuh emang aing teu nyaho ulah pajar bobohongan asli eta kana وقيل اقعدوا مع القاعدين وقيل diomongkeun ka para munafikin nu teu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir anu pinuh kamangmangan nun teu daek ngilu perang geus kuari mah bejakeun me Muhammad uqudu ma'al qaidin caricing lah bae maneh geus didarinya babarengan jeung nu caricing sanu caricing nu teu dimenangkeun perang sanu teu dimenangkeun perang teh al mardha nu garering wan nisa wanita-wanita wasibyan jeung budak-budak laleutik bejakeun Muhammad mun teu daek milu perang teu mempersiapkeun alat jeung perbekalan cicing tuh hijikeun jeung nu gering jeung wanita cewek-cewek jeung budak ololeo kayak gitu kan itu ya Allah dari penghinaan teh
qadarallahu ta'ala dzalik tegasna Allah nakdirkeun kamarenehanana cicing betaheun babarengan jeung wanita-wanita babarengan jeung nu garing-garing babarengan jeung budak-budak anu ololeho dari jinya didinya kunaon eta eueuh ibana batur ngararaji kunaon nya betaheun tadi lembur ngahiji jeung tukang ojek main catur nanaonan coba batur mah ngararaji nya betaheun di main catur ya Allah ya Robbi kuda dipindah-pindahkeun luluncatan tolol nanaon Gusti Allah doaku eta kan ku Gusti Allah ngahiji sia jeung jelema nu teu bener ngahiji sia jeung jelema nu hina jeh atuh cobalah mun ngaji mapan Masya Allah ngahiji babarengan jeung kiai jeung ustad minimal wauh lah jeung tukang sate minimal emang sok mah lihat tuh teh jatuh boga duit ngambe-ngambe atuh beda aya sinar ngaji mah Masya Allah iman teh kan nang Allah cicing di lembur endahan ngahiji jeung jelema nu teu eceuh ngahiji jeung jelema nu teu bener obrol-obrol ngaler kidul anu ngan sakadar dambahan catatan-catatan kajahatan kazoliman di akhirat dibuka batur mangaji ceuli diasupan ku Al-Qur'anul Karim begitu dibuka di akhirat Masya Allah Karim aya lembaran-lembaran ngaji diukna di deket tihang aya di dieu bari nyender aya di sia edahan ngobrol ngalantur bae ya Karim nah kuari mah urang teu asa rugi engke sakedeung deui maot lembaran-lembaran per harina bakal kapanggih ku urang berjamaah urang salat urang maca Quran urang ngaji urang silaturahim urang sedekah kaparanggih ketika eta tah ngahiji jeung nu kararitu ya Allah ya Rabb hararaya rugi nu aya komo urang ngaji mah sakadieu aju ngalengis ya Allah ya Rabbi horenganannya Gusti urang teh kula teh bakal paeh katakan aya teh kesadaran tina ngaji mah Gusti hampura dosa-dosa abdi nu barah heula aju dihapus pandosana ku Gusti Allah kan keuntungan gede coba lamun teu ngaji kan teu berpikir teu ngaji mah dah paeh ti baheula paeh mah atuh sarua bae paeh jadi lok anu hudang deui nah naonan ngomong kos kitu coba ai kasiram-siram mah panderes we ngaji-ngaji mah tuh tanya sia geus ngaji ka Cileungeun sabaraha tahun aya 5 tahun mah wau jeung kiai can pernah oh salah geus teu kudu waung geus bae tukang uduk bae geus eueuh masalah jasa hayu bae geus acan geus cek kiai na gitu kudu waung ieu masalah tah kan ngeunah eta urang ngaji aya berpikir nya beureunan saminggu 2 minggu 3 minggu mah aya tanu asup hiji bae mah sanejan beureunan 3 minggu teu ka 4 minggu mah aya oh nya bakal paeh horenganan aing aduh angker ieu aing keur ngora mapan ngadu kotok bae ya Allah ya Rabbi dicak babaturanana sia emang asup ngadu kotok kosong kuari eureun itu eureun aing kuari mah geus ngaji bae kunaon sia mantak eureun kotokna paeh siapa lain tobat burung lain aduh biasa aing ngajantur tungtung nama henteu bae anak aing mah yang dijanturan bae lah dipalek ku aing anak aing tah budak balik mah pan nyaho ngajantur palek tuh kumullah lamun dagang teu moga modal moal jalan lamun urang hirup ke di akhirat datang-datang disiksa baik ku Gusti Allah urang demo ka Gusti Allah tanpa make Habib Rizik demo urang langsung ternyata keadilan Gusti Allah urang hirup di dunia dibere modal tinggal bisa jeung henteu ngagolangkeun modal lamun urang nyaritakeun modal tentu kadituna aya untung jeung rugi
lamun urang modal nati bank haju urang bisa dagang sebulan 2 bulan 3 bulan rada oleng kabelah ditula ieu geus lain arep-arep keuneun lantaran gedean kene hutang batan pemasukan kadituna beki puyeng teu gede sih nginjem modal nama cuman 1 miliar teu gede atuh gede ge cak sia nu susah atuh cak aja sali mah 1 miliar mah tai kuku tah mah tah lamun cak Kiai Haji Pendi 1 miliar bow aing ngajacan orang boga teh 1 miliar maksudna can orang boga ge duit hutang mah pernah hutang 1 miliar baheula anggap gede atuh gede anggap leutik-leutik pakai usaha kemudian sageus dari pakai usaha teu bisa gagola-golana rugi moal kebel langsung imahna aya mereka rumah ini milik BRI geus dah mulai teu kebel bener bae haju jelema ge kadang-kadang diborgol subkeun ka penjara sagedena hutang eta urusan dunia bae aya siksa-siksaan da urang ku Gusti Allah dibere modal urang teh umur Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wal asri cukup sakitu demi waktu teh maksudna naon umur anu di jerona teh aya waktuan mun umur urang sapoe sapeting waktuda 24 jam lamun umur urang 1 tahun berarti lamun dijamkeun Kiai Haji Pendi 1 tahun mun dijamkeun sapoena 24 jam mun 1 tahun sabaraha paingan usahana susah bae orang teu bisa ngitung teu bisa gitu lamun 1 tahun lamun umur urang 70 tahun Masya Allah karim nah sapoena 24 jam setahun mun dipoekeun 365 poe 365 kali 24 jam kurang leuwih 8.760 jam eta modal Kiai Haji Pendi umurnya geus 70 berarti 3 kali 70 ta eta teh modal jang naon eta modal jang engke hisabkeun di akhirat lamun beres ngagunakeun modalna salila hirup wal asri beres hisabana di akhirat lamun teu beres ngagunakeun modalna di alam dunia selama 70 tahun percis kos tadi nyokot duit di bank sel di dunia mangan sakara di sel di akhirat mah insyaallah cuman dibeulem doang insyaallah lah paling dipanggang set Tayyalah wal asri Allah gak jelaskan cukup sakitu be wal asri demi waktu Masya Allah kari numata kadituna ku Gusti Allah dijelaskan innal insana sanya-nyana manusia mencek tukang ngaji alat ma'alna lil istigrok berarti maedakeun kana kuliah kabeh innal insana sanya-nyana sok kabeh manusia lafi khusrin rugi horengenan lolobana mah sok geura ge kurang lamun ditelaah hampir rarugi kabeh ge hampir rarugi kabeh ge hirup di alam dunia teh madak Al-Qur'an ngajelaskeun innal insana lafi khusrin bakal kena hisaban kabeh Masya Allah karim lamun urang inget kadinya inggis madak Sidina Abu Bakar Siddiq nuju kieu bae di payun
jalan sisi jalan ningali manuk enclak di luhur tangkal korma. Cik Sidina Abu Bakar Siddiq, wahai manuk, untung amat maneh jadi manuk. Sakadarnya tuan ya nedahar nginum hihiberan, sore balik ka sayang maneh, isuk hihiberan deui, daharnya tuan nginum, balik deui ka sayang, datang ka waktu paeh, selesai maneh mah. Tapi ye Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar Siddiq, disidik-sidik ku batur teh. Abu Bakar mah paeh, lain cara maneh manuk bakal dihisab aing mah Abu Bakar. Sakitu ge Sidina Abu Bakar Siddiq nu geus dijamin ku Kangjeng Rasul bakal asup ka sorga. Masih keneh ngarasa ihtiyat, hati-hati asana aing dihisab ya, asana aing dihisab. Sagede Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an anu geus dijamin ku Kangjeng Rasul bakal asup ka sorga, masih keneh ceurik beusi dihisab jaga. Kunaon ari urang eueuh nu ngajamin urang mah, eueuh nu ngajamin satu nu ngajamin urang. Masyaallah aja urang mah tenang-tenang bae, katenangan urang ya Karim memehes WA hudang hes WO teu eureun-eureun ieu mah keur carita Haji Pendi mah anu sajan mah leuwih meureun kitu kolot. Masyaallah kukula sok disinggungan bae ge geus atuh eta ulah sok main HP bae geus kolot. Ai keur diomong mah cicing asal eueuh bae omongan atuh kieu bae. Masyaallah HP na ge aya HP jang dagang, aya HP jang paranting ngariung, aya HP khususon. Beres. Sakieu aki-aki. Sakieu aki-aki, masyaallah komo keur ngorana teh si budak. Nah, iyalah berarti urang kan leha-leha, tenang-tenang. Tigali Abu Bakar Siddiq. Anu Abu Bakar Siddiq ba ketika tahajud nyana mas sarakaat saquran. 2 rakaat 2 Quran. Masya Allah Karim. Hese nyaritakeunana. Urang dek mudag Sidina Abu Bakar Siddiq dek mudag ulah waktu salat maca Quran bae heula. Urang mudag hayang ka udag. Sacara Abu Bakar Siddiq dek kumaha ngudagna jata mah lain udageun amrun khariqun lil adat. Karomah tamah hese atuh ngudagna ai sarakaat datang ka saquran mah. Lamun 2 rakaat 2 Quran dek kumaha ngudagna. Ya urang masa bulan puasa ge teu tamat Quran. Tamat Quran. Masyaallah Karim. Tuh akur bae jangan teu meureun. Ya Allah ya Rabb. Tapi nyana boga pikiran khawatir awet ke di akhirat kena hisaban, engke di kuburan dihisab. Sagede Abu Bakar Siddiq khawatir kok urang tenang-tenang amat sih. Aya naon sih di diri urang segitu tenangna? Aya naon sih di diri urang? Mani luar biasa berleha-lehana. Sagede Abu Bakar Siddiq anu geus dijamin aya kekhawatiran hisab di akhirat. Urang ulah jauh-jauh gabandingkeun urang ka Abu Bakar Siddiq atuh jauh jasa tama. Ka para wali sangan waya di urang. Jauh teuing wali sangan mah guru-guru urang mah Mama Gentur, Mama Sempur. Jauh teuing da mah eta bae Mama Cidahu Abuya. Urang hese ngabandingkeunana tah diri urang komo ka Abu Bakar Siddiq. Da Abu Bakar Siddiq mah atuh pan sedekah panggedena aya di nyana, perang panghebatna aya di nyana, bager aya di nyana, cerik unggal maca Quran sayat cerik. Tepikeun ka ditongton kapan ku Kangjeng Nabi dicaritakeun dina Bukhari ketika Abu Bakar Siddiq baca Quran lantaran cerik baik kan ditongton ku masyarakat saurang datang nonton cerik Sidina Abu Bakar Siddiq. Pernah kamari bulan puasa Haji Pendi ge ditongton, di demo lama lain ditongton. Sorana Masya Allah Karim. Kuari ge lamun dititah bubar rasana jelema. Ilah Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu wal asri memperhitungkeun waktu, memperhitungkeun modal anu engke urang bakal dihisab lamun sapoe 24 jam
lamun satahun 8.760 jam dipakai kumaha eta urang dipakai kumaha tah modal urang teh bakal dihisab dihitung ke ku Gusti Allah lobaan pake ka aing apa lobaan pake ka lain aing masyaallah inggis urang lamun kadinya wal asri innal insana lafi khusrin kadituna di istisna illal ladzina amanu kecuali nu iman urang alhamdulillah berarti geus urang mah terugi iman ieu mah urang nu karumpul di dieu kan amanu ari iman kabeh nuhun Gusti pasti salamet lah urang mah pasti salamet lah oh, pasti salamet Gusti aminan mah hayang jasa meureun illal ladzina amanu wa amilus solihati jeung beramal soleh ketika ilal ladzina amanu mah urang ge iman tapi barang wa amilus solihati rada ngerentet setik ya amal soleh teh kubaheula wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr yakni silih wasiatan amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Nah, ilah nu meunang jaminan untung seluruh manusia ngagolangkeun modalna rugi terutama kafir mantak illal ladzina amanu kafir musyrik munafik jelas rugi wa amilus solihati nu iman jeung nu beramal soleh ieu jelema nu beruntung ngagolangkeun umurna beruntung ngagolangkeun umurna na urang teh geus aya iman di diri urang geus aya amal ngan tinggal bener jeung henteu na amalna sesuai henteu jeung anu ngatur amal urang dititah beramal teh ku Gusti Allah anu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai henteu mun salat akur tah henteu jeung kahayang Allah mun puasa akur tah henteu jeung kahayang Allah zakat akur tah henteu jeung kahayang Allah sagala rupa akur tah henteu jeung kahayang Allah etalah ukuran urang mun urang geus akur urang geus bisa wa amilus solihati untung urang nah ilah kurang tinggal dirarapi modalna geus aya kemudian iman aya di urang amal urang mulaian nu bagus lantaran cek Kangjeng Nabi urang teh kan dititah pinter nu pinter teh lain anu bisa nyieun roket lain nu bisa nyieun jet lain nu bisa nyieun Apollo lain anu bisa nyieun granat nu pinter mah cek Kangjeng Nabi al-qayyisum mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jelema nu bisa nundukeun kahayangna anu beramal jang engke saenggeus pae eta pinter. Jadi ai profesor anu lain Islam eta mah pinter ge cak biasa adat. Lain cak syara. Pinter anu bisa ngabangun, pinter anu bisa segala rupa, pinter ngitung dan lain sebagainya. Tapi manehanana henteu beramal jang sabada maut, bodoh tah nu kos kitu mah. Nu pinter mah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jelema anu bisa nundukeun kahayangna henteu terus tuturkeun nafsuna jeung beramal jang sabada pae. Ieu urang nu mantak kuari ku kumpulan di dieu ge ieu. Inget urang ge bakal pae sakumaha almarhum Aji Ana, almarhumah Ibu Hajah Maimunah. Meureun aing ge buah isuk bae pageto pae. Loba jasa nu pae keur lebaran keur kararumpul jeung dulur-dulurna. Tas madang dahar, tas dahar. Salat maghrib balik ka imah masing-masing. Cak salah saurang ieu coba pegel pangmencetkeun ieu ka adina, pangmencetkeun ieu teh pegel amat teh. Dipencet golepak pae. Babari jasa tah pae. Kabari malam kamari jasa malam kamari. Warga tatangga kula henteu muriang deui. Langsung ngaguling sajam 2 jam maot disolatkeun bada maghrib. Sehat. Tah urang lamun geus kos kitu deuk kumaha coba masyaallah. Salila ieu kan urang urusan teh awak bae.
di urusan dimumulai teh ku urang tepan awak roh teu pernah diurusan ku urang di urusan bajuna nu kumaha ieu pantesna awak boho mandina ge mandina boro awewe lalaki ge aya nu sajam setengah mandina ge wow digosokan pake ieu make itu aya nu make keli sagala lalaki mah lalaki aya oe-onam rapi berarti ngurusan awak teh pohara jasa. Masya Allah haju dahar nageke lamun kamari di restoran nu di Cipanas teh isuk di mana ya ke isukna di mana di Jakarta geus ka ubek Bandung geus ka ubek geus pokona Indonesia mah geus kabeh kasih kopur kasih kopur terus kemana hayang ngurusan beteung doang riweuh bangunna timimiti pakaian kemudian dahareun kabelah dieuna jang segala kendaraan jang segala sare teu meunang bae ngagoletak di nongkos ieu embung alergi kudu spring bed anu embol-embolan teh nu teu nyaho hargana urang mah sabaraha duit eta tah ngurusan teh awak nu kuari ku urang awak di urusan teh isuk pagetor roh urang keluar ti awak urang ti jasad urang khurujur ruhanil jasad paeh ngaranna awak urang digotong dibawa ka ditu cara almarhum Haji Ana salah almarhumah Ibu Hajah Maimunah terus dikubur nu kamari emak urang dimumule bapak urang dimumule bos urang dimumule kadang guru urang nu sangat dimulyakeun ku urang isuk page tobon paeh muridna nu nincakanana ge muridna nu nincakan guru Masya Allah kan selesai balik kabeh sorangan di jero iya kudu dipikir ku urang sorangan di jero ketika amal urang bagus Masya Allah nu datangna ka urang kasep geus eueuh deui kasep tamu geus eueuh deui kasep biasa di samping kasep ya Allah ya Rabb urang geus ditinggalkeun bahkan cek Imam Subki mapan ketika urang dibacakeun talqin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin za'iqatul maut cek Imam Subki urang bentak kullu nafsin za'iqatul maut urang bentak wa man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz urang nyekel ka dieu paeh aing ieu wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur urang ngaragapan ieu tataban ieu ayo sia nu kolot tere rarasaan gitu tah lain ngadeheman sia mikir dehem blon teh budak mikir Gusti Allah doaku aduh tapi keur beujeuh daki kituan nyapoek bray caa terlihatlah sosok manusia nu kasep nu seungeut menghampiri Haji wow ya asana henteu bener pan babaturan nih asana salila hirup teu pernah boga babaturan nu kasep kos kieu ja aya ge potongan nu kararitu malulu ieu mah aya ge bangsa kos urang Ambon mah aya mah kasep amat ieu teh batur iraha salat puasa zakat haji sedekah tahajud duha jeung sajabana dihijikeun jadi Masya Allah ieu teh amal anjeun disebut malaikat rahmat sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir datang tenang sare bae Bang Haji mah ieu nu bakal ngajawab ulah sih ya karim tengah-tengah keur beujeuhna sorangan nu tadina poek tiba-tiba jadi caang nu urang ngageter sieun jol nu ngabubunga ya karim indah jasa telila teh bener datang
man rabbuka nu ngajawab teh si eta amal urang wa man nabiyuka dan selanjutna duh nikmat geus langsung ditawaran 6 naumal arus sare lah Mang Haji sakumaha sare panganten aduh indah jas eueuh bahan modal nu karieum eueuh tapi sabalik dalam menjelema nu amal goreng khusrin cilaka rugi saat orang hudang dibacakeun talqin beres baca talqin bubar kabeh poek anu luar biasa orang ngaregap ieu bentak poek keneh ngaregap ieu poek keneh bae tiba-tiba aya sosok manusia weuh jore na kabina-bina di samping jore bau tidinya deui nanya nyana ka urang hudang Haji Pendi hudang baun teh ijan tulan tante keke ieu saha ulah saha ieu ye kreditan teh ieu kredit teh atuh teh anggeus-anggeus aing riba nu numpuk saya aing riba nah geus puguh nu teu salat geus puguh teu zakat geus puguh berbagai riba-riba jeung berbagai permasalahan ieu aing permaksiatan doraka ieu kabeh aing diwujudkeun jadi aing sakedeung deui sia bakal aya malaikat munkar nakir nanya aing teu tanggung jawab kumaha sia bae nek kumaha coba ya iyalah Masya Allah nuku urang kudu direnungkeun teh ieu wal asri innal insana lafi khusr cilaka illal ladzina amanu kecuali nu beriman wa amilus sholihat jeung nu beramal saleh lamun urang ku ada dipupuk iman urang geus aya mun ditanya saha pangeran pasti jawabna Allah aya nu bisa ngadalilna nu ngaji nu teu bisa ge tetep Allah bae heulanan lah geus alhamdulillah sakitu mah kabelah dituna ditanya wa man nabiyuka dan lain alhamdulillah iman beramal soleh mun ku urang dipupuk terus komo tileletik diasupkeun ka pondok pesantren keuna hafalin amil jurumiyah sorof datang ke alpiyah johar maktun mantek belah dituna terus fikih usul fikih na tafsir jeung mustalah tafsir ngeunaheun babacaan teh asal maca kitab gajakan seuri hehe asal dibuka hehe apan ku Haji Pedi mah asal dibuka yo peureup yo muka-muka aing sia atuh geus bae haju heuai bae wallahu a'lam bissawab tah ieu pupuk gerage iman pupuk terus beramal datang ke mana ieu datang ka ngageser gerage perasaan urang lamun di syariat bae makan kieu bae dedeleurean urang dedelan nu ieu sarua dedengean urang dedengean nu ieu aamban urang aamban nu ieu geus leuwihna sakikieuna bae ngan ai iman jeung beramal saleh mah sakitu ge insyaallah rada aya hareup rada encan teh can ngajamin ku situ rada tapi lamun geus pindah rasa ya kari urang nyonto anu pindah rasa teh pasti geus puguh Kangjeng Rasul kabelah dieuna para sahabat kabelah dieuna para tabiin kabelah dieuna para aulia Allah luhur teuing urang mun nyaritakeun wali Allah bangsa Tuhan Syekh Abdul Qadir bangsa Syekh Maghribi kemudian Abu Hasan Asyadzili kemudian kabelah dieuna kitu wali-wali nu belah dieu bae nu belah dieu encan lila urang ngadenge di Mekah aya Sayyid Maliki nu alhamdulillah wallahu alam tahun sabaraha sim kuring Haji Yasin jeung rekan-rekan pernah milu maulidan di Mekah Rosefah tapi kula boga kahanean padahal kakarak harita nyaba kadinya nyana ningalikeun bae salila maulidan teh beres maulidan makan di naon gitu ngaranna nanampan kunaon atuh nyana ngadeukeutan kula belah kenca terus dahar bareng
terakhir kula dihuapan ku nya sahuap datang ka kuari teu poho-poho Masya Allah nikmatnya saya dihuapan ku nya mun haji pede ngahuapan nanti dulu alergi aing dihuapan ku sia ieu dihuapan ku nya Masya Allah dadah kuari inget bae. Nah ieu keur carita keistimewaan Said Maliki ulah jauh qoblah ditu nu kamari kadenge ku urang kumaha nyana pernah kapanggih jeung Kangjeng Rasul langsung katingali 2 kali lamun mimpi kapanggih jeung Kangjeng Rasul puluhan kali di antarana keistimewaan nyana ieu heulanan nyana manehanana radhiyallahu an rek ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngan hayang sorangan embung dibarengan ku pamajikanana ngarasa rada ribet bun cek awe-awe hayang lalaki bae lah begitu dek berangkat besi kajawan ku pamajikanna teu jadi poe eta isuk deui isuk ningali kumaha carana supaya pamajikan ulah milu geus siap-siap dek berangkat besi kajawan keneh bae haju dek bebeja henteu ka Bagdad ngabohong pan wali mah teu ngabohong ari bebeja besi hayang milu teu jadi deui katilu poe Tuan Syekh Abdul Qadirna datang mimpi Said Maliki mun bahasa Sunda mana depan mereka Bagdad kok atuh teu jadi deui geus dipersiapkeun di Bagdad nu bakal ngurusan di Bagdadna aya ngaran si A haju engke bakalna maneh di dinya teh dibagjakeunana di samping ku si A tempatna di anu di mimpi teh geus dijelaskeun insyaallah cek hatena berangkat kaula hudang begitu hudang meme berangkat ku pamajikanna ditegor cek pamajikanna nyana nyebutna ummuna ka pamajikanna ummi nah ieu ku pamajikanna ditegor maligi kada mun cek bahasa urang ai mana pan teu da ka Bagdad pan teu jadi deui kaget eta saha nu mere nyaho pamajikan anak kan dirahasiakeun ku nya mun nya da ka Bagdad tapi kunaon pamajikanna negor pan cenah ka Bagdad gara ka Tuan Syekh kok teu jadi deui langsung maes naon pamajikanna ditangkep ai ieu nyahona kaula ere ka Bagdad di mana cek manehanana apan itu nu datang ka maneh ngimpi teh ka amah heula ka dieu batur bae eta bisa kaparanggih jeung ahli-ahli Allah ngimpi teh kapanggih jeung ahli Allah apa ieu mah anu sok hiber keseuseurean teh Masya Allah nah ieu lah Said Maliki satu ketika jana ereka Madinah ti Mekah ereka ziarahan Kangjeng Rasul penting kemudian diurutan heula biasa jana sok diurutan ku santrina padahal lain hayang diurutan teh ahli thariqah sok nguji kasabaran ka santri kadang datang ka jam 12 kadang ka jam 1 datang ka jam 2 padahal teu butuh diurutan endek nguji datang ka mana santri kasabaran jeung katawakalan aya salah sahijina santri urang Jawa Timur keur ngurutan kira-kira jam 1 jakadagena mah kerek Said Maliki kerek tapi datang hudang bae langsung amamahna dipake langsung diukna kieu eta nu ngurutan kaget ka sisi Said Maliki kieu bae langsung naam beres gitu langsung jana hudang biasa geus hudang biasa nu ngurutan dipanggil kadek mana tadi nyaho teu saha nu datang henteu emang teu katingali tadi udah datang Kangjeng Rasulullah Masya Allah nah iyalah jelema anu luhur ngabangun iman jeung wa amilus sholihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr eureun etalah anu geus kaluar perasaanna tina perasaan syariat sehingga jeung ahli-ahli Allah kapanggih satu ketika ke Indonesia baraga Indonesia datang ke Indonesia ke Jawa Timur nyana hayang kapanggih jeung Habib Lutfi Habib Lutfi kan di Pekalongan cek Said Maliki saya hari ini juga siapkan mobil saya akan ketemu Habib Lutfi di Pekalongan geus siap-siap jana kemas-kemas pas dek mobil nyana balik deui
Ditanya, kok terjadi sih? Sakedeng dia Habib Lutfi datang ke dia. Kira-kira 5 menit datang Habib Lutfi, langsung pelukan. Bejana Habib Lutfi ngobrol jeung Said Maliki di Pekalongan aya. Persis kok saja Agus, di nomor aya di kolot aya. Tuh lain deui eta urusan anak tuh. Atuh. Eta ge termasuk hebat eta ge. Masya Allah Karim. Nah iyalah Habib Lutfi. Idinya langsung Habib Lutfi nyarita loba nu dicaritakeun ku Habib Lutfi ngan salah Sayyidi carita anana selama aya Said Maliki urang ulah hese-hese minta doana tawasul dan lain sebagainya hayang kapanggih jeung Kangjeng Rasulullah sok tawasulan Habib Lutfi gerage kapanggih jeung Kangjeng Rasul ngimpi iyalah salah satu ucapan Habib Lutfi kadenge ku kabehan ku para kiai-kiai saat eta nah iyalah jelema anu geus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis ditata imanna dipupuk supaya subur amilus solihatina bener-bener ikhlas wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis bener-bener tanpa aya muatan-muatan yen pondok pesantrenna ulah aya muatan dakwahna ulah aya muatan tutulungna ulah aya muatan amar ma'rufna ulah aya muatan selain daripada lillahi ta'ala bakal ngageser gerage perasaan nu hese ngageserkeun perasaan supaya leuwih cinta ka Gusti Allah batan ka dunia iyalah nu hese koloban nu bisa asal kuat hiji urang riyadhah nomor kedua mujahadah urang lamun nyaritakeun kos kitu sering ngadengi asal berangkat hese atuh hese teu merangan nafsu lain lalagaan boro-boro merangan nafsu cara wali komo urang haju bergaul jeung manusia-manusia nu biasa hese kitu kede nyaritakeun riyadhah tapi aya jelema nu lulus menata iman amal soleh jeung tausiahna nu bener-bener ikhlas lillahi ta'ala nah gerage urang tata geura iman urang jeung urang mah geus aya bersyukur urang ka Gusti Allah geus aya imanan urang mah kagambar ku urang sifat 20 nu wajib di Allah nu mustahil di Allah nu jaiz di Allah kitu kene wajib di Kangjeng Rasulullah anu mustahil di Kangjeng Rasul nu jaiz di Kangjeng Rasul geus aya tinggal ku urang dipupuk supaya mantap ieu iman urang kula ku Zara jeung Habib Lutfi pernah begitu Zara ka almarhum Abah nggak siap-siap aja babacaan pasti kebal di babacaannya mantep ya nggak disiapkan tasbih segala rupa jadi Habib Lutfi penting kira-kira jam 3 datang ya Habib Lutfi kula di dia Assalamualaikum oh iya ya oh iya Waalaikumsalam ya udah ini sejarah kiamat sih Allahumma arhamhu Allahumma ighfirlah oh enggak iya ya udah ya geus balik jarah kos gitu diturutan ku habiku ya ku Haji Pendi oh iya emang lagi kemana nggak ada lagi kondangan goblok menyawali kondangan geus maning dirantet sama kos gitu mau walianan sia kondangan segala naon gitulah ahli-ahli Allah ngeunaheun urang menjaritakeun wali Allah nikmat sebab naon pan urang teh ieu teh aya fitrah kesucian diri urang ketika jaritakeun nu suci-suci masyaallah kagambar nikmat amat ngeunaheun amat indah amat ketika Sayyid Maliki rek Zara ka Kangjeng Rasul seperti eta ternyata horenganan isukna langsung gegeraan berangkat begitu berangkat sorangan bebeja ke pemajikanna jangan ikut ka mana ge udah jangan ikut saya aja dulu oh iya geus datang ke Madinah langsung di Madinah ternyata kapanggingan rada dicarekan cek Kangjeng Rasul sekarang kamu kan ketemu lagi kenapa istri dan ibu tidak dibawa padahal dia ingin ke sini sudah sekarang ke Madinah ke Mekah lagi ajak istri dan Umi langsungnya balik dari ke Mekah di Mekah mawa indungna eta bisa kos kitu tazara ahli-ahli Allah Masya Allah Karim nailah ulah kaget jelema-jelema anu geus bersih ruhanina
tekudu di Madinah kapanggih jeung Kangjeng Rasul di dieu ge bisa sakumaha urang sering kapanggih jeung kuntilanak tekudu di kuburan atuh di dieu ge bisa kata Bapak boro-boro di masjid ge di masjid urang ziyadat di masjid asup ke masjid mun sorangan mah rada culak cileuk urang culak cileuk asana atuh setan mah dikitu-kitu nah iya makanan gua nih waduh sorban bae ngagaang sia ka setan we sieun diulinkeun sia ku aing eta lah setan masyaallah kari wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr nailah urang dibere ku Gusti Allah modal iya ne umur jang supaya urang beramal soleh wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr cuman hese lamun henteu dieusian heula urang nyaritakeun dina ihya aya jelema bodoh mah moal diangkat wali suama sakali deui cak Imam Ghazali moal diangkat jadi wali suama sakali eta geus lain sama sakali suama sakali. Atuh Allah babarieun amat ngangkat jadi wali nu bodoh. Boro-boro jadi wali Allah jadi bupati ge bodoh urang teresep. Jadi bupati bodoh urang teresep atuh komo wali Allah. Tetep kudu nu pinter. Maka bagi anu barudak keneh mantap gerage cicing di pondok pesantren. Kabelah dituna ke geus baca bisa maca kitab. Paham sanggeus da paham amalkeun jang supaya ngamalkeunana ikhlas hese lamun teu boga guru ikhlas tetep aya kudu boga guru urang maca kitab aya guruan urang maca praktek fikih kudu boga guru kitu kaya praktek ikhlas teu bisa ikhlas teh memang pamere Allah tapi aya cara-cara tersendiri dina utar atur ruhani urang supaya urang ngalengkah menuju Allah ikhlas kumaha sebab urang mah kan pikiran urang ibadah anu hebat teh wali teh pajar urang mah kan nu di masjid bae komo anu di kuburan bae tah gede hutang tah mah hayang kabayar hutang hayang kapanggih hayang kapanggih supaya nomor keluar meureun gitu maksudna kan tukang pakong makannya nasa ada pakong segala naon. Nah iyalah ya jadi urang teh supaya bisa ibadah ka Gusti Allah tetep kudu boga guru sakumaha maca aya guruan fikih aya guruan ikhlas sadajan ti Allah tetapi cara ngatur-ngatur ruhani urangna aya cara-cara tersendiri sakumaha Imam Ghazali khususna umumna para aulia Allah moal ngangkat kekasihna lamun encan bisa lamun nu bodoh. Kula bae inget ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kadatangan tamu opatan. Begitu kadatangan tamu disuguhan kan teu daek dahar, nginum teu daek. Segala rupa bangsa naon gitu snack-snack teu daek. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim isi tamu dahar teu daek, gidung teu daek, snack-snack teu daek. Naon ieu tamu? Panai katamuan ku Haji Pendi mah di ditu tadi geus 5 piring. Di dieu ge coba gede leuge. Aduh, bor encan aju nyana ngaberkat deui. Atuh ieu mah 12 lah jeung jin nyana mah. Haji Nabi Ibrahim kadatangan tamu. Kulantaran teu daekeun barang dahar kan ditanya ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Ari ieu ditawaran dahar teu daek, nginum teu daek, segala rupa teu daek, ai kitu ieu saha? Gancang carita da becak tamu teh kula Jibril. Masyaallah. Ieu Mikail. Ai ieu Israfil. Masyaallah. Ai ieu Hayakir. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim lain tamu biasa ieu mah. Ya Allah, pahingan atuh teu daek barang dahar. Urang katamuan 100 dia tahu mah utuh kos kitu mah. Panai katamuan ku ieu mah 2 ge riweuh. Tapi insyaallah moal kebal deui nya ge katamuan malaikat insyaallah. Malaikat besok kitu teh
ulah waka tapi ulah waka kajet sebab kukula ditanya ngaji deh kuari pae ulah waka bung pan geus kolot henteu teh ceuk ulah waka ceuk kumaha lamun bawa kabeh pae Mang Haji hirup pae sorangan bae ih pan kitu amat atuh ceuk tuh titah pae teh heula embung batur parae jada hirup pae embung sarua bae emang jelema anu kos kitu ieu keur carita Kangjeng Nabi Ibrahim tah Kangjeng Nabi Ibrahim katemuan ku malaikat haju nu disuguhkeunana kapan daging onta lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim teh rek tatanya ka Gusti Allah lantaran boga musuhna Raja Namrud anu teu kira-kira kan Raja Namrud mah geus diawali ku tamu malaikat Jibril eta dahareun nu aya di piring ku malaikat Jibril ditoel doang ku jangjangna saeutik tak we eta daging anu geus aya di piring hudang hirup leumpang Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim kieu bae nu geus paeh di piring bisa hirup lamun Haji Pendi aya tamu nu bisa hirup kitu dicok punyana dia ka dia panghirup-hirupkeun ku aing dijualan dia emang pikirannya nya ngeresnya nama geus karena duniawi bae naon bae dunia bae katamu-tamu kos kitu normal nah teh lila indit kan malaikat Jibril Mikail Masya Allah nah iyalah malaikat Jibril datang teh diutus ku Gusti Allah sebab malaikat Jibril erek daros ka Gusti Allah ya Rabb hari ini kaifatuhil mauta coba Gusti abdi pangningalikeun kumaha Gusti ngahirup kedup pae lantaran ieu boga musuhna Raja Namrud mantap dimimitian ku seperti kitu geus setiap rasul ngabogaan musuh disesuaikan keistimewaan Nabi jeung musuhna nu bakal jadi lawan keistimewaan Nabi disesuaikan keistimewaan Nabi dihebatkeunana diakurkeun jeung musuh anu bakal dilawan lantaran Kangjeng Nabi urang musuhna Abu Jahal jago bicara Kangjeng Nabi na Masya Allah jawami'ul kalim dan selanjutnya nah iyalah horenganan urang teh hirup kuari isuk bakal paeh dihudang kede gampang Allah mah geus dina surat Yasin geus dijelaskeun eta bae malaikat Jibril ditoel doang nu aya di piring bisa hirup bisa lempang deui maha kawasa Allah maha agung Allah maha suci Allah ulama inget ka Haji Ining nu di Cipanas bapakna Haji Ining di dinya harita aya anu maot sanggeusna maot diurusan tadi pandian dibungkus bapakna Haji Ining datang ka dinya geus disolateun ku kiai tinggal dibawa ka kuburan cek bapakna Haji Ining coba cenah ieu mah teh buka heula dibuka kulah yang ningali beungeutna dibuka beungeutna ditingali ieu mah can paeh cek bapakna Haji Ining can maot cenah ieu mah dibacaan ku nyana tah ieu walau anna qur'anan surat bil jibal qutiat bil ardh kulli ma bil mudbal bali teruskeun waing lah beusi aju sia keur dipencetan hari rupa ya jelema dipencet ieu da dua tah dikitu geus set bentak barang bentak langsung kicip langsung hudang ieu padi cenah rame amat aya naon ieu emang saha nu paeh bukunyana bapak Haji ini gak istimewana seperti eta kajahoan jelema anu maot jeung nu encana dicekel ieu na tah dipencet ku badanana ya Allah jeung aya babacaana coba pencet ku nyana tah ku Haji Pendi atuh boro-boro nu paeh nu hirup dipencet modar lah iyalah jadi urang teh ulah ragu-ragu urang kuari hirup tata dina eueuh kuari aya isuk pageto paeh bakal dihirupkeun deui engke nah iyalah urang bakal dihisab salila jero kubur wallahu alam sabaraha ribu tahun deui ka kiamat tanda-tanda kiamat na mah geus aya sakumaha nu dicaritakeun ku junjunan isuk pageto kiamat selesai geus kiamat mah gulung kabeh sanggeus digulung kabeh
urang kan bakal dihudangkeun deui. Pernah Kanjeng Nabi senyum-senyum seri-seri. Terus daritakeun kiamat Kanjeng Nabi senyum seri. Sina Abu Bakar kan kaget. Ningali ka sahabat kabeh. Kanjeng Nabi kok senyum-senyum? Masa urang cicing bae? Matak sahabat kabeh, terutama Sina Abu Bakar Siddiq senyum. Sina Umar nanya, "Ai mana senyum naon?" Atuh nurutkeun Kanjeng Nabi bae. Banyak Kanjeng Nabi senyum urang manyun. Lain kitu sakjana ieu kaharti tenten teu pokona deuk kaharti deuk teu Kanjeng Nabi senyum aing senyum. Kitulah Abu Bakar Siddiq mah. Tapi nu sejen mah kan henteu cek sahabat Tuan. Ai Tuan keur jaritakeun kiamat. Kemudian tiba-tiba Tuan seri senyum. Aya naon sih? Sekali saur Kanjeng Nabi. Lain kitu, Gusti seri. Cek. Maksudnya kumaha Tuan? Gusti Allah senyum seri atuh kula ge milu senyum milu seri. Wah. Kek Gusti Allah senyum seri teh kumaha? Kieu cek Kanjeng Nabi. Engke kan setelah kiamat jelema kan dihudangkeun, sanggeus dihudangkeun digiring ka mahsyar, sanggeus digiring ka mahsyar bakal ditimbang saurang-saurang, aya nu diasupkeun ka sorga bigoe dihisab geus jelas. Nah ieu aya anu kafir jelas langsung ka neraka, munafik musyrik ka neraka. Kabeh muslim mukminin ge nu doraka anu teu bisa kasyafaatan ku kaula ka neraka heula kabeh. Sanggeus ka neraka sekian ribu tahun akhirna Gusti Allah nita nu aya imanan mah angkatan kabeh, maka langsung operasional ka neraka. Ieu aya imanan keluarkeun beres kabeh ka sorga. Aya saurang nu boga iman doang, salat tilok di duniana, puasa tarah mabok osok zina kitu keneh, judi dan lain sebagainya. Tapi iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul ngan boga iman-imanna doang. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iman teh iman bae. Nah ieu mah geus kos arem cek Kangjeng Nabi hidung. Kaju lantaran deuk dikunci ieu neraka, surga deuk dikunci, dikaluarkeun. Ieu terakhir manusia. Cek Kangjeng Nabi nu terakhir dikaluarkeun di neraka. Cek Gusti Allah, hai malaikat, eta jelema nu terakhir kaluarkeun, sanggeus kaluarkeun kunci lawangna ngan nyana sanghareupeun ka ditu ka neraka. Sanghareupeun? Hareupeun. Jadi eta jelema nu terakhir teh ngaranna sih mungkin Fendi mungkin lain. Ngan ke terakhir. Jadi kahareup ngahareup ka neraka kieu. Iraha senyumnya Gusti Allah cak sahabat, "Ka heula atuh dengekeun." Cek Kanjeng Nabi. Eta jelema kan ngomong, "Gusti, ai abdi ieu diangkat di neraka tapi dikahareupeun wae ka deuleu neraka. Atuh geus bae Gusti, abdi mah kadanan ku ka surga ulah-ulah neuleu atuh. Balikeun bae ulah neuleu." Lamun geus dibalikeun, geus kula mah cukup sakitu ge. Cek Gusti Allah, balikeun teh budak, ulah keuna neuleu ka neraka, ulah keuna ngahareup ka neraka. Sanghareupeun ka surga. Bilukeun ku malaikat. Tak. Tah deureus kieu mah jaknyana. Tadi mah panas. Wariba tak deres, aing teu hayang ka neraka mah. Ai itu da surga, hebat amat lawang mah. Masya Allah, men tadi kayaknya ke pangeran, "Gusti, abdi mau ulah diasupkeun ka neraka, ka lawangna we." Ka lawang abdi mah lawangna. Tadi si hayang Malik doang, henteu abdi mah moal hayang asal datang ka lawangna geus cukup. Ieu makan panas keneh tonggong mah. Tonggong mah panas. Awas, bola deui jeung ulah menta deui moal. Malaikat datangkeun ka lawang surga. Datang ka lawang surga. Tak nulu dininya di jero surga teh nu arulin gedong-gedong sagala rupa. Sakiana Gusti, abdi ulah di lawang teuing. Abdi mah asal asup we, asal asup. Kajian teu boga gedong teu boga naon, asal asup we abdi mah geus. Lah, tadi ge cak Gusti Allah teh sia hayang kalawang doang. Geus mah asal asup bae, moal hayang nanaon deui. Titik abdi mah asal asup bae. Aya geus malaikat, asupkeun. Asup dibuka lawang, trek diasupkeun. Hat. Aja jagana itu gedong sana itu. Itu dosa. Aduh.
banyak aing di dia sorangan bae cek jana batur ka gedong aing sorangan bae di dia bener ge jero sorga ai pelataran teuing mah tuh kira-kira kumamun aya babaturan ai gedong sia di mana aing kumaha jawab lah cek jana minta deui ka Gusti Allah Gusti tuh sia minta deui kan rupanya Gusti Allah senyum didinya siap pasti hayang asal mimiti biluk kemudian kalawang kemudian ke jero pasti sia hayang Gusti Allah didinya senyum nah Kangjeng Nabi ge milu senyum tah kula senyum lantaran Gusti Allah senyum pasti cek Gusti Allah sia hayang kajen kumaha ge menta deui maka Kangjeng Nabi senyum didinya atuh sahabat kakara kaharti kabeh sahabat seuri kabeh masyaallah ndek kumaha teh senyumna atuh jak Gusti Allah ge nyeung serikeun eta jelema. Jadi sia geus ka mana? Kumaha tuh? Ulah atuh petakeun we Gusti di mana bae tuh cek jana teh. Akhirnya cek Gusti Allah geus atuh maneh dibere ku ari mah lantaran maneh terakhir geus ku ari mah dibere surga maneh teh ya. Ieu 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi tajang maneh legana. Gusti sok kajung ngahina kan abong-abong pandeuri teh sok dihina nyeri asana hate ceknya nakadana atuh ulah kitu-kitu teh we Gusti lain kitu-kitu teh asli kakarak jana emang bener emang aing pernah jalir janji cek Gusti Allah hampura cek ya hampura oh bener tilok nah geus pilih tuh sorga maneh Masya Allah nupang letikna di sorga ieu adalah 7 lapis langit 7 lapis bumi gedena luas eta jang nupang pandeurina atuh bangsa urang mah ieu nu ti heula boh ti heula ka mana kitulah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin